secara berat badanna ciptaan Allah teh dibagi opatnya kahiji teh naon Pak Bu? Jamadat, nu kadua nabatat, nu katilu tugas poho deui nya cek bieu kan bae lah. Engke we buka dina ieu nya, dina Facebook gitu kan. Dilap deui mah gitu nya. Ya. Nah, jamadat, nabatat, jinnat sareng hayawanat. Faya ayyuhal hadirun isma'u qaulallahi ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ihwatu iman ahli pamasan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Luyu tur pantaskan urang sadana manjatkeun puji miwa syukur. Alhamdulillah dina saat anu ayeuna wancana kiwari urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala masih keneh dipaparin jatah yuswa, oge masih keneh dipaparin kesehatan jasmani terut kesehatan rohanina, sehingga urang sadaya dieusan tiasa kempal ngariung bermuwajahah dina raga sami-sami nongkorkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirna urang sana ka tempatan didorong ku keimanan anu ngancik dina diri pribadi urang sadayana. Mudah-mudahan janten wasilah kamu dihapuntenna dosa urang sana ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadaya diangkat harkat martabat urang sadayana janten jami anu langkung ngangkatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, para wakil watu iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tinantos hiji barang moal aya jadi kitu bae lamun seuk teh mah teu aya anu nyiptakeunana. Alam dunia ieu oge moal aya lamun seuk teh mah teu aya anu nyiptakeun. Dupi anu nyiptakeun alam jeung sagala isina ieu teh saha? Allah. Nu matak Allah mah disebatna ge Al-Khaliq anu nyiptakeun. Anapun sagala perkara anu aya di sakuliah jagat ieu eta disebutna naon pinten Pak? Makhluknya. Eta makhluk mah sadaya perkara anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dupina supados enggal kahartos babari kaharti ku urang sadayana urang canak judul we Anwaul Makhluk, rupa-rupa makhluk. Anu tipoyun ku punaje kalau sadirus diuningakeun nya kumaha painten ahengna alam dunia ieu. Patarosana Bapak Ibu sadayana dupi makhluk anu aya di alam dunia ieu seueur atawa sakedik? Seueur. Kantos ngetang teh acan. Teu ka eta. Punten manawi Pak Komandan nya tina hiji rupa aya nama hayam. Nu apal hayam naon wae? Hayam peluh, hayam kampung, hayam sayur, terus mana? Tina hayam wae ternyata urang sana geus teu bisa nataan rupa-rupa hayam. Ayeuna nu gerami dina masalah kembang wae
Cik ibu-ibu nu apal kembang naon wae Bu? Tina puring wae pang rupa-rupa nya teu bangga ya. Atanapi bapak-bapak anu 2 tahun ka pengkermah, atanapi 3 tahun ka pengkermah gerami dengan batu tah mangga mangatan, batu naon wae mangatan. Ya. Jangan saupami sek mah urang sadayana nieu teh makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung upami sek mah urang bade ngetang-ngetang damelan Allah Subhanahu ternyata ku urang sadayana moal ka eta nya. Tina rupaning hayam mah geus sabar rupa anu urang teu tiasa nataanna sadayana. Rupa-rupa batu wae pan tina batu kamari batu ali aya nu hargana 10.000 nepikeun ka 1 miliar pan kitu nya. Beda-beda banget. Tajantan anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala nu aya di alam dunya wae ieu tos teu kaeta urang sadayana. Tasing kuring nyata sareng nyutat Al Ustaz Ikin Sodikin Allahu yarham mugi Allah mikaelo ka anjeunna. Ternyata anjeunna ngabagi secara urat badagna yang makhluk Allah teh dibagi karena 4. Seberji Pak Bu? 4 nya. Nu kahiji naon? Teu acan da nya. Anu kahiji makhluk Allah teh aya disebut jamadat. Meh babari ngapalkeun nya tah. Naon kahiji teh? Jamadat. Nu kadua nabatat. Nu katilu jinnat. Nu kaopat hayawanat. Apalnya? Nu kahiji teh naon? Jamadat. Nu kadua nabatat. Nu katilu jinnat. Nu kaopat hayawanat. Tuh gampil sakitu atau saya beda terus apal malahnya gitu kan. Nah, ya kan? Secara urat badagna ciptaan Allah Subhanahu wa taala teh dibagi kana 4 rupa. Anu kahiji nyaeta jamadat. Nah, Bapak Ibu sebut jamadat teh. Jamadat teh tina jamid ari jamid teh hatosna teh cicing. Dia tidak bergerak gitu. Ya. Jadi anu sebut jamadat mah nyaeta makhluk ataupun anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu eta makhluk teh cicing paeh teu hirup. Naon contohna? Seurnya urang ge mana? Dupi ibu-ibu mi bapak kantos ningali gunung teu? Nu apal di urang gunung naon di dieu? Gunung Leguan, lebakeun gunung anjing. Gunung Unar. Nungutkeun ibu ataupun paninggal ibu ari gunung teh lumpat atawa cicing. Nya. Taya kalau ngatuskeun jamadat, jamadat tina jamid ari jamid teh nyata makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, makhluk tersebut diam tidak bergerak. Ya. Tah nu kapandang ku urang sadayana bapak ningali gunung, ibu ningali gunung anu lungkawing kitu eta teh cukup urang cicingnya. Tapi Bapak Ibu perhatikan di Surat An-Naml ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Nya. Jeung anjeun Muhammad ningali al-jibala gunung-gunung jamidatan cicing. Mana? Wahia padahal eta gunung teh marot
Wahia tamuru, padahal kata gunung teh tamuru berjalan lompat maju marros sahab seperti majuna awan tuh nya sunallahil ladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Masyaallah. Patarosana ibu pasadayana ari bumi ieu nu ku urang dicicingan teh muter tapi cicing nya da cek urang mah cicingnya gitu kan. Mana ya. Pernah bapak ibu sadayana keun kapuyeng ku sabab muter alam dunia ieu nya tah ari eta gunung anu cicing teh dipajukeun ku saha ku Allah. Bumi atanapi bumi anu muter itu bisa diputerkeun ku Allah. Maka hiji barang moal bisa pindah nya benda mati mah moal bisa pindah saupami seuk teh mah teu aya anu mindahkeunana. Punten ayeuna kan tuh nya katinggal ku bapak ku ibu ieu sagelas cai di dieu diantepkeun. Ieu disebutna jamadat. Kenapa jamadat? Karena cicing. Sabaraha poe cicing we di dinya. Kajaban ieu cai teh bisa pindah lamun seuk teh mah aya nu kumaha? Mindahkeun. Tuh tadi na mati katuh dipindahkeun ku singkureun jadi ka mana? Ka kenca. Tah ieu mah tidak bisa bergerak dengan sendirinya kecuali upami aya anu mindahkeunana. Ya. Punten Pak, upami Bapak kantos ningali paetan emer di bumi atanapi bumi di bumi gitu kan dieusian cai. Kantos ningali kata emer maju. Kantos usah abdi mah can dibawa pujin. Tangki orang bahas gitu kan. Jadi pada intinya mah kitu nya anu semat jamat mah Pak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu eta teh mati tidak bisa bergerak dengan sendirinya kecuali upami aya anu ngagerakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mal bisa pindah eta barang kalau digerakkeun ku urang sadaya. Itu jamadah. Nu kadua Bapak Ibu sadayana. Makhluk Allah anu kadua aya sebat nabatat. Nah nabatat apa tuh? Nabatat tina nabati. Aya nabati teh naon? Eta kue nu 2000-an cenah kitu nya. Anu rasa coklat, rasa keju, ternyata nabati cenah kitu. Nabati teh tumbuh-tumbuhan kitu nya. Tah nabatat mah naon? Makhluk antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu hirup ngan dia tidak bergerak aktif. Punten kade ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu hirup ngan kumaha? Tidak bergerak secara aktif, teu bisa pipindahan sorangan upami tadi mah jamadat mah benda mati, upami nabatat naon Pak? Nabatat mah nyata benda atapi makhluk ciptaan Allah anu hirup-hirup nama ngan gerak nante aktif teu bisa pipindahan. Cobi Pak kantos Bapak miwah Ibu ayeuna nuang ieu tah alpukat kantos teh acan kantos ari sikina dituang teh sikina henteu lajeng eta siki naon teh siki alpukat teh dialupkeun ku Bapak sang Ibu teh kaburuan nya lila-lila jadi kumaha bijil we naon tunas geus kitu kumaha daun hiji teras dua terus nepi ke kagedean gitu kan nya ari eta hirup henteu hirup ngan hirupna kumaha teu bisa pipindahan ti hiji tempat ke tempat anu sanes hirupna hirup naon tos hirup teh eta ningan nya tina siki jadi naon tangkang ke buahan deui nya itu mana teh Pak nabatat. Jadi nabatat mah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala hirup-hirup nama ngan
henteu aktif gerakna di dinya we gitu nya. Sugan bapak kantos ningali tangkal kalapa poe ieu mah di imah simkuring isuk mah pindah ka imah komandan pernah kitu henteu? Teu cicing we di dinya kalapa nya. Hidupna mah hidupan kumaha? Hidupna tidak bergerak secara aktif nya. Punten Bapak Ibu, cigan mah ulang kieu teh teh. Kantos henteu? Nya. Upami jamaah jamadat mah benda mati gitulah nya. Upami nabatat mah benda hidup cuma dia tidak bergerak secara aktif, teu bisa pipindahan. Gitu nya. Sugan jukut sok kan kitu we ngaramat we kitu untuk aktif sugan ngajeleng gitu henteu nya kitu we. Itulah hidupna hidup cuman tidak bergerak secara aktif. Namanya sabaraha Bapak Ibu tah? 2. Nu katilu naon tadi teh? Jinnat nya. Ari jinnat mah nyaeta makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala tina kalimat jinnun. Ari jinnun teh terhalang tertutupi moal bisa katinggali. Pilih Pak nya. Jinnat mah nyaeta tina jinnun. Ari jinnun teh kahalang atanapi katutupan moal bisa katinggali weh gitulah nya jinnun mah jinnat mah. Tah anu sebat jinnat mah nyaeta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu eta makhluk teh moal bisa katinggali ku panca indra urang sadayana sok sanaja ngagunakeun alat anu canggih bade mikroskop. Ari mikroskop naon Pak Bu? Tuh alat pembesarnya. Ari teleskop kan rokok anu jauh gitu kan. Ari naon di teh? Segala kop-kopan gitu. Gitu nya. Tah eta mah moal bisa katingali sok sanajan ngagunakeun alat anu canggih dan moal magina magi kahalangan moal ketika tingali. Naon Bapak Ibu nu kalebet jinnat mah? Makhluk Allah jinnat moal katingali ku urang. Jin naon deui? Malaikat sahari meureun? Iblis, setan, eta mah moal bisa katinggali ku panca indra urang sadayana. Punten Bapak Ibu sadayana. Dupi Bapak miwah Ibu kantos ningali kunti teu acan. Ari kunti diidentikkeun sareng saha? Ting awewe nya. Sim kuring mah minang ningali kunti teh. Kunti teh Bapak Ibu sadar dina kalimat bahasa Arab eta teh. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti. Nah. Kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna lain kun tapi kuntu, kunna gitu-gitu kan. Di bahasa Arab, ari kunti teh hatos eta naon? Kaayaan anjeun saurang awewe. Tuh kunti teh gitu bahasa Arab mah. Nah. Jadi upami teh masing kuring panatik ibu-ibu teh kunti. Nah. Ngadi urang mah kalimat kunti teh dihatuskeun naon? Makhluk halus anu berbentuk seorang wanita. Kumaha painten Pak? Dikasieun we kitu. Punten patarosana Bapak miwah Ibu kantos ningali bujur ngagibrig gitu. Jurig kantos teu acan. Kantos teu acan. Kenapa Bapak dan Ibu tidak pernah melihat makhluk anu kitu? Magi naon? Da disebutna jinnat. Ari jinnat mah makhluk anu kahalangan moal bisa katinggali ku panca indra urang sadayana. Tumalik itu sarik Imam Asy-Syafi'i kumaha? Man za'ama annahu yarul jinnah. Tuh.
sing saha jalma anu boga anggapan atapi anu nyarita annahu yarul jinna manehna pernah ningali jin qad abtalna syahadatahu. Sorry Mang Sapi, kaula geus ngabatalkeun syahadatna illa ayyakuna nabiyan, kajaba saurang nabi. Dan Bapak Ibu sadayana, di urang rame ningannya aya anu biasa miara jin, naklukkeun jin, aya teh kitu Bapak Ibu sadayana punten. Nya. Ieu disebut jinat mah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu terhalang moal bisa katinggali ku panca indah urang sadayana. Magi naon da tadi teh jannah teh nyumput moal katinggali kahalang urang sadayana. Cung nu pernah ningali jurig di Astana Gede. Atanapi di Astana Leutik, baheula marangnya cenah hanapeun tangkal naon cenah? Hanapeun tangkal nangka gitu. Nu puguh mah geus kasugesti we eta mah nya. Ku sabab hatena geus kumaha? Geus sieun ningali ayeuna tangkal cau anu kumaha? Gugupa disangka mah naon? Sia itu jurig. Nya, mangga. Kudu sadayana. Daya. Rame kamari ningannya kasusah kamarintah. Tuh, sosok Cepiana, ningan sanes Cepiana iya, sanes. Ya nak ada di mana Bapak Ibu sadayana? Di Sumedang teh. Di bawah ku orang yang naon misalnya kata Cepiana teh. Nya. Nah, alatan tersebut tuh mata alhamdulillah ku kasusiana teh terbongkar bahwa ternyata dengan para dukun, para kahin teh 75% bohong, 20% awan. Waduh. Nya, gitu. Nah, sababna tadi teh jarana utuh pikeun kapan klarifikasi bahwa tetep orang koneng teh lain orang ieu tapi naon cenah dibawa ku beus koneng ka mana nu pokok menyeretkan di nomor siana teh tah gitu kan. Bahasa daerah gitu nya. Kenapa? Nah inilah tina jannana teh kitu. Moal mungkin katinggal nepikeun ku Allah bisa dikumaha Pak? Nya, nepikeun ku eta ningali rukuna gitu nya para naonna para kuncana geus beak dengkak eta teh ngelan siana katipu kabeh kuyana malah gitu. Nya. Oh, bahasa tadi naon? Wah, polisi saha we eta mah katipu kabehanana. Alhamdulillah terbongkar bahwa ternyata ningan tuh nya. Ibu sadayana. Kenapa? Karena ieu mah dadoana Nabi Sulaiman alaihi salam. Punten. Nya. Doana saha Bapak Ibu? Kan Nabi Sulaiman mah ngagaduhan naon? Bala tentara dan dasar naon? Jin mangga sok anu tiasa mindahkeun kerajaan Batu Bilqis ka mana? Ka Nabi Sulaiman. Hanya dalam sekejap mata komo ieu teh begitu mangga asupan kana naon? Atuh geus manehna sabusun teh ku jin meureun kitu lah mangga teu geus bohong lagi nakal kan kitu tuh bahasa daerah. Kenapa? Inilah doa Nabi Sulaiman. Dina hadis riwayat Bukhari kieu kan nya. Inna ifritan minal jinni. Kabuktosan si ifrit. Apal ibu ifrit Bu, Pak? Tah teh minal jinni di kalangan jin. Nya. Pan teh aya jin teh jin naon Kang Yudisnya hilap deui teh. Nu sok dicai teh jin naon? Eta mah Mbah Dodong sen tuayung mah gitu. Jin walhan nya dicai mah gitu kan. Tah napa nu sok ngaganggu salat mah ifritnya. Inna ifritan kana minal jinni. Saestuna ifrit teh kabuktosan bagian ti kelompok jin. Tafalla ta'ala ya barihata bieu mah tah cenah ngaganggu ka kaula. Enggak. Rek naon cenah liyak to'a alayya sholata
pikeun ngaganggu rek ngabatakeun salat kaula. Patarosana Bapak Ibu sadana nalika urang salat sok anu ngaganggu teh aya. Aya jinaon tah. Nya urang ke salat Allahu Akbar brai we kabeh katingali gitu. Aw kalimatan nahwa tapi kalimat anu sajana semacam gitu cenah gitulah. Tuh, lihat ta'ala salat pikeun ngabatakeun salat kaula. Fa'akan ya Allah minhu nya Allah maparin ka kaula keur nundukeun si eta ifrit teh ya. Tasarasa kumaha fa'aradtu maka kaula boga karep boga maksud an arbitahu tuh. Atanapi an arbutahu kaula boga karep arek arbuto arek nyancang si saha teh si ifrit ila sariatin di hiji tihang min sawariyil masjid di antara tihang-tihang masjid mun urang mah di dieu tah kitu meureun lah nya gitu kan. Pak aradtu an arbutahu tuh kaula boga maksud arek nyancang si ifrit ila sariatin kana hiji tihang min sawariyil mati antara tihang-tihang masjid bagi naon da kapugeun mah Pak Bu masjidnya sana siga kieu tapi kunaon tihang naon korma we kitu nya tah kitu Rasulullah teh fa'aradtu an arbutahu ya nepi ka iraha cenah hatta tusbihu nepi ka subuh we hatta tanzuru ilaihi kullukum sangkan aranjeun bisa ningali si ifrit nanya sakabehna gitu sangkan aranjeun kabeh bisa ningali ifrit ngan saurasa kumaha pada karatu abdi emut kaula akhi Sulaimana doa Nabi Sulaiman kumaha doa Nabi Sulaiman teh qala rabbik birli pan anjeunna nalika anjeunna teu damang panya nangga pan ku Allah teh kumaha ku Allah teh walaqad patanna Sulaiman teman kami geus muji Sulaiman wa alqaina tuh nya ala kursiyihi jasad ku kami disimpan jasad Nabi Sulaiman tina kursina harus naon dina keur teu damang anjeunna teh gitu kan. Lajeng nalika keur teu damang kumaha anjeunna ngadoa ka Allah qala rabbik pilih nun Gusti hapunten abdi tah ieu wahab beli oge mugi Gusti maparin ka abdi mulkan karajaan la yang bagi li ahadin ba'di tuh anu eta karajaan teh anu eta kakuasaan teh henteu dipaparinkeun teu layak keur anu sanes mah lintang ti keur abdi gitu nya layan bagi li ahadin henteu layak teu pantas teu meunang dibikeun ka salah saurang jami mana bae oge mimbar teh sanes abdi mah atuh tah Rasul teh emut kadinya nya yang ternyata tama milik saha milik Sulaiman mangnya ku Rasul kumaha akhirna si ifrit teh nya akhirna si ifrit teh ku Rasul kumaha qala rauhun saurau nya paraddahu khosian nya Rasul teh ngencarkeun ka si naon teh si ifrit keur kumaha cenah khosian dina kaayaan hina mangatuh Bapak Ibu sadayana nya tah Rasul oge nya kantos ningali kumaha tadi saur Imam Syafi'i kumaha nya qad abtalna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan kajaban nabi nu tiasa ningali kitu mah cenah kitu lamun ayeuna aya jabi nu boga anggepan pernah ningali atawa pernah mukut jeung naon nya naklukeun jin eta teh saur Imam Syafi'i mah qad abtalna syahadatahu nya saur Imam Syafi'i mah kaura nganggap batal sahadatna aku dibalikan deui kitu mah namanya da eta mah jinnah makhluk Allah nu moal ka
tinggal ku panca indera. Nya tadi geus harus kuring bapak kantos ningali jin teh can. Ari jin dicibiuk kumaha rupana. Kan beda-beda teh gumantung magamarkeunana ningannya dicibiuk mah kitu jin teh ari di India mah beda deui nya di Cina mah beda deui nya tidak ada yang bisa melihat makhluk Allah sebangsa itu jin malaikat moal biasa illa ayyakuna nabiyyan nya Bapak Ibu sadayana duit kayaknya ke atas henteu bilih gitu kan nya nu mata saus kumaha teh ieu lompatna kana kasus siana tadi teh ya ya jadi kabongkar oh ternyata bener dengannya para dukun kahinten dapat paledokan mumpul atuh lah kitu mah nya gaya tiasa nya masalah gaib. Ibu bapak dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala bepina paetan 10 menit deui nya waktosna nu kaopat naon Bapak Ibu tadi teh hayawanat nya ari hayawanat mah saha sato nya taya mah makhluk atanapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala hidup dan bergerak secara aktif upami nabatat mah hirup dan kumaha aktif upami hayawanat mah hirup jeung kumaha aktif gerakna teh mangga nya nabatat mah hirup mancicing di dinya upami hayawanat mah hirup jeung kumaha aktif nya Bapak sadayana ari anu kalebat hayawanat saha sato jeung jelema nya pami tadi mah jamadat manu parae benda padat nya nabatat mah hirup ngan kumaha teu aktif gerakna upami jinnat mah makhluk anu moal kating gali upami hayawanat mah hirupna teh oge hirupna kumaha aktif berpindah-pindah bergerak terus-terusan nya anu kalebat kana hayawanat mah nyaeta sato jeung jelema. Ibu rumaos disebut sato hewan nya leres urang teh nya nu mata urang sebut kumaha pan urang teh disebut teh hayawanun natiqun nya hewan anu kumaha anu berakal urang natiq gitu kan ya tuh Bapak sadayana naon bedana ayeuna jelema jeung manusia nah ya upami sato mah Bapak Ibu sadayana ya makhluk hidup menempati ruang dan waktu tetapi dia tidak mengenal ruang jeung waktu. Punten ya. Jadi makhluk hidup anu menempati ruang sareng waktu ngan teu apaleun kondisi jeung situasina kitu. Eta sebutna sato begitu. Gani Bapak Ibu sadayana, jangan sato mah kumaha? Hidup bergerak aktif ya. Menempati ruang dan waktu tapi teu apaleun situasi jeung kondisina. Punten manawi ibu miwah bapak kantos ningali ayeuna aya domba hayang modal. Neangan pacilingan. Kantos teh ningali maksudna. Atanapi gagu bapak kagungan hayam nya. Kantos teh tah hayam nya. Rek mandi gitu kan, neangan naon, neangan cepesan gitu kan. Kata sente, kenapa? Sebab dia mah menempati ruang waktu kan cuma keamalan situasi dan kondisi nah, mangga. Lamun rek modal
luncat tadinya gebeleber tadinya tama porocot tadi nanaon nya. Kenapa? Sebab dia mah hewan gitu. Manehna nah hebat iman dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala nya. Tuh teu apaleun situasi kondisina. Lamun ayeuna manehna hayangeun ka jodohna ka bikangna kira-kira nyumput heula teu? Gapruk di dinya we sabenaon da taon tadi teh tidak mengenal situasi jeung kondisi, menempati ruang jeung waktu mah kitu ngan teu apal situasi. Beda jeung manusia nya Bapak Ibu sadananya. Ari manusia mah kitu menempati ruang dan waktu dan dia tahu ruang dan waktunya. Mun ibu-ibu di dieu hoyong kahampangan jeung we lah di dieu. Eta teh naon? Tah kitu pan ibu-ibu mah kitu aduh punten abi teu kiat teh ka mana ibu teh tempat teh dengan ka we senang sababna apaleun situasi jeung kondisina keur kumaha kitu mah nya. Isukan ibu bade imbang pan di dinya dibuka henteu pan kumaha neangan naon nangga nya. Para sepuh warga batur muliakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Itulah nya dan nukal opat hayawanat ari hayawanat mah nyaeta makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu bisa bergerak secara aktif. Sok tingali urang hayam nya gegeleberan pindah nya ti hiji imah ka imah nu lain lapar neangan ka nu lain deui kitu ya terus yang kitu nya. Gue sadayana. Tah anu kadua ari sato mah nya ngan saukur ngagunakeun fisik mungkul. Weh deui, naon Pak Bu? Sato mah ngagunakeun fisik nu matak daharna teh keur naon? Nya. Daharna teh di mana? Lapar, lain di mana hayang? Di mana lapar? Daharna terus. Sababna keur ngagadean awakna. Kumaha? Da hirupna oge lain untuk hidup selama tapi apa? Hidupnya itu untuk mati. Sato mah gitu. Gede Pak dilepatnya Bu. Jadi sato mah ngagunakeun naon? Fisikna mungkul nu matak dahar teh nya lain keur naon? Nya lain gede Pak tapi kenaon? Daharna teh keur ngagawean awakna keur paeh gitulah nya sato mah. Tapi urang mah di samping ngagunakeun fisik ku ari pasieun naon? Tah urang mah dipasieun naon? Akal mangga. Punten Bapak Ibu sadayana. Upami urang sadayana ngagunakeun fisik mungkul kinten-kinten Bapak saudara Ibu upami teh mah ayeuna dibalak lumpatkeun jeung anjing eleh mana? Enggak. Nya upami menggunakan fisik gitulah nya gitu. Lamun ngadu lompat eleh mana kira-kira jeung anjing? Eleh urang ada anjing. Ya. Nu kadua, lamun ieu naon teh? Balak ngegel jeung anjing kira-kira kuat mana? Ya. So. Kuat anjingnya mana? Punten Bapak Ibu sadayana, kantos dengan domba adu henteu. Lamun Bapak jeung Ibu anu diadukeun jeung domba kira-kira eleh mana? Adukeun tuh secara fisik mah kuat tapi Allah ka urang mah naon? Akal ka urang mah mangga. Akhirnya kumaha? Urang mah bisa nyiptakeun nya ku kreasi akalna tiasa nyiptakeun benda anu bisa ngelehkeun kakuatan makhluk-makhluk sejenna. Bapak bisa hibar henteu? Ibu tiasa hibar henteu Bu? Henteu nya. Lamun ibu jeung papatong di balak lompatkeun kalih mana kira-kira dihibar di luhur? Nya. Tah ku akal jami kumaha? Ternyata manusia mah nyiptakeun berkreasi, menciptakan naon Pak Bu? Kapal terbang banget nya. Sok ayeuna tingali kurang muni nu sakitu gede nah
ku sabab fisik na mungkul eleh usaha eleh ku budak leutik dikumaha dengan dituntun gitu. Nah sabab boga akal manusia sok Iwatu imana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Tah lamun setema urang hanya menggunakan fisik saja maka kita akan kalah dengan hewan. Tapi Allah mapain ka urang sadayana naon atuh akal jeung pikiran ka urang. Mata Allah ku masalah Allah. Dina surat Al-Isra nya ayat 70 walaqad karramna bani Adam tuh. Nya. Teman kami geus ngamuliakeun anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Allah angkut jelema di mana? Di daratan jeung di lautan. Di darat ayeuna geus teu kuat leumpang make naon? Sepeda teu kuat sampai kene make naon? Berpikir motor kahujanan. Mobil macet wae gitu. Ngagunakeun naon? Terus berpikir kasih kena kapal terbang tadi itu kapungkur mapan upami ibadah haji teh saurna kan 46 sasihan gitunya tapi enak mangan saukur 8 jam ke Arab teh itu mangga kenal sabab teh tuh digunakan Allah walaqad karramna bani Adam mangga wa hamalnahum fil bari Allah angkut jelema di mana di daratan jeung di lautan. Sok sanajan di laut pan urang teu bisa ngojay tapi nyiptakeun kapal perahu tiasa manusia mah ku akal. Wa razaqnahum minat thayyibat tuh. Kami ngarizkian jelema mah tinu sarahe mangga. Hayang sesa urang mungkul daharna nya. Domba nganaon mungkul. Cukut mungkul sapi naon. Tuh mangga. Nya. Lamun sapi atawa domba dibere naon? Sampeu dikumaha? Langsung we dihakan geremes. Cenah cek sapi teh, cek domba teh, isuk mah capek hayang nyeun hayang naon? Nyeun comroh gitu. Teu bisaeun nya. Enggak. Nah sababna da fisik mungkul. Tanpa dibere naon? Ari urang mah pan nya tuh dibere sampeu kubah aman kamari sim kuring teh gitu kan ya. Hayang dikumaha? Iya saat pahang dikuluh gitu kan geus dikuluh bosan dikumaha tuh didamel pipis gitu kan sepanjang pipis bosan keneh aja naon deui tina sampeu wae pan sabah rupa urang naon magi Allah telah memberikan kepada kita naon akal ku Allah pasihan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum tuh Allah kami punjulkeun jelema mah ala katsirin tuh nya saluhureun kaseseueuranana mimman khalaqna tafdila di antara makhluk ciptakeun ku kami sapunjul-punjulna manusia nya yang magina tuh manusia memang hewan berpindah aktif kan kumaha pasti ada naon akal ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak sadayana upami sato mah tadi hirup untuk naon hidup mati ari manusia mah kumaha Pak Bu hidup itu untuk hidup selamanya ketika mati justru itu adalah awal kehidupan yang baru nu mata ayeuna nya lamun urang ngagunakeun akal mungkul tanpa dididik ku ajaran Islam nya nu mata Allah nurunkeun ka naon agama keur naon teh otak teh tong ieu teuing atuh teh perukeun ku naon ku agama ameh naon nggak lamun ngagunakeun akal terus-terusan kayak bakal akal-akalan we jeung mah kitu nya nya terus akal-akalan mata naon nurunkeun naon aturan Allah teh nya sangka naon salamat di dunia bagja di akhirat beda jeung satu ari sato mah mati itu adalah bilatungan nya ari urang mah kumaha Pak Bu paeh teh paeh ka jelema paeh urang mah mau teh kumaha bakal perhitungan jeung Allah. Justru ketika kita meninggal dunia maka itulah adalah awal kehidupan baru kita yang akan kita jalani untuk selama-lamanya kan itu nanti
nya mun urang maot lebat ka mana ayeuna Pak Bu alam barzah atapi alam kubur. Naon disebut alam kubur teh cenah nya pan alam barzah atapi alam kubur teh nyaeta awalu manzilin min manazilil akhirah nya bahwa alam kubur itu adalah tempat awal mula di antara tempat-tempat akhirat. Fa inna jaminhu singsa anu salamat tina eta alam kubur pama ba'dahu aisaru minhu maka kaharna bakal enteng mangga. Tapi wa man lam yanju singsa teu salamat di mana? Di alam kuburna pama ba'dahu asyaddu minhu maka kapauna bakal kumaha? Bakal angkung abot cenah kitu mangga. Tah justru urang mah mau teh naon? Awal kehidupan yang baru mangga. Nya. Lamun salamat bakal kumaha kadituna? Nya. Enteng lamun di alam kuburna kumaha? Teu salamat kumaha Pak? Asyaddu minhu langkung abot kareuteun Bapak Ibu sadayana. Nya. Tah terima kasih Allah nurunkeun aturan agama ka urang sami naon? Cik atau akal teh peruhkeun kana aturan ti Allah Subhanahu wa taala ditundukkeun kana aturan ti Allah. Meh naon dan urang mah justru kita hidup ini nya keur ibadah beda jeung sato-sato mah hirup teh seperti hirup manehna mungkul. Moal aya ka ditu nabi leutuk bilangan balik tu ngajak moal tapi urang mah nya naelah. Namata urang sadayana dina akhir salat nya dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada tahiyat akhir teh kumaha Pak ngadoakeun nya pasta'id billahi min arba'in hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Naon teh? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Maka doa eta tong dikumahan ku urang teh Pak tong dikantunkeun magi naon mangga nya urang nyuhunkeun payaman ka Allah tina adab kubur magi adab kubur itu ada bukan tidak ada nya. Mun bapak miwah ibu teh percaya ayana adab kubur sok we dipayun mangga gitu nya. Mun teh percaya mah gitu nya. Asa kitu cekapnya lah terus pas ada gitu ya segitu lah insyaallah kena. Jadi pada intina mah nya jadi ciptaan teh seueur ya namun secara berat badanna ciptaan Allah teh dibagi 4 nya kahiji teh naon Pak Bu? Jamadat, nu kadua nabatat, nu katilu tugas poho deui nya cikeun bieu naik lah. Engke we buka dina ieu nya, dina Facebook gitu kan. Hilap deui mah gitu nya. Ya. Nah, jamadat, nabatat, jinnat sareng hayawanat. Ya, insyaallah Bapak Ibu sadayana urang mah kalebetna naon? Hayawanat, hewan kan hewanan pasti naon? Akal ku Allah ulah akalmu tapi naon dibere aturan tah Al-Qur'an jeung loyogeun cocokeun jeung eta meh naon sangkan di dunia urang menang kabagjaan di akhirat menang kabagjaan pasian surga ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu cekaplah nya insyaallah kebahas deui pamita mah nya bab masalah adab kubur nangke ya masih keneh kayak di alam kubur teh ternyata dengan lain cicing we tapi aya patarosan seperti apa gitu kan. Sekarang sakitu Bapak Ibu sadayana bilih kalangkung anting mudah-mudahan naon namanya dukit musim kuring cing ngabukakeun wawasan urang sadayana bahwa ternyata dengan ciptaan Allah kacida pisan seueurna anu patut ku urang disyukuri ku urang sadayana mangker urang sadayana eta teh katut ku urang sadayana tiasa teu urang sadayana mensyukuri nikmati Allah sehingga menjadi hayawan hewan anu kumaha anu nakorupkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu langkung saur bae carek bobo sapana carang sapakan hapunten tina sagala kakidangana mudah-mudahan manfaatna aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.